Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gening jam akhir tadi kelas 9B mau gening masih kene sarem banget resep jadinya jadi kumanya ningali anjeun teh di kelas 9B merada pokoknya beda gitu karena ge nu geulis aya nu ganteng ge araya gitu atur nuhun satacana geulis kasep satacan urang lebet kana materi napi kana pelajaran minggu ayeuna cik cobi ketua kelas 1 Jang Diki cobi pimpin doa heula urang ngadoa heula supaya barokah cenah cek Pak Ustad mah cuk. Siap Bapak. Rengsangan saya agak satacana di kawitan diajar hayu urang ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse mihatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Jang Diki satacana. Sami-sami Bapak. Sip. Satacana hapunten ka anjeun sadaya. Dupi ayeuna teh geuning di daerah urang teh keur musim hujan cenah. Jadi aya pergantian musim cenah. Lamun bahasa Jepang nama pergantian musim gitu. Janten anjeun sadaya teh tong ngilap. Tong loba teuing mu es tah. Jang Diki yo sok mu be ieu sirup tah biasana ABC nya. Bapak dah hareudang kuningan teh. Enak teu Pak? Eta amis mun teu lepat amis. Cai herangnya Pak diseueurkeun mah nya Pak. Tah leres neng ade deh bener. Mun tiasa mah kalau bak muh cai herang teh cenah. Ieu bapak kamari tekaraos kitunya dinten-dinten ayeuna ku sabab geuning padi daerah dieu mah geuning panas pisan. Mau es terus mau kopi terus mam seblak karasana teh enak pisan tapi kalah ka baringseng kieu aduh hapunten. Bapak ari emuh teh ngaleut gitu Pak. Duh kada di dia mah disebatna emuh geuning gitu. Muhun janten kitu. Nah, tong hilap ka sadayana jaga kesehatanna, tong melek teuing misalnya cenah aya tugas, ngagawean tugas. Itu tugas ieu tong nepi ka wengi teuing, tong nepi ka jam 2, jam 3 nya kasep geulis. Mun tiasa mah tos jam 10 ge tos boboh heula capek. Nah, sapertos kitu. Kayak cobi urang absen heula nya satacana ieu teh aya nu telebet ieu di kelas 9B. Seblak ugan ai Jang dea teh ka mana ieu teh Dispen Bapak dea teh. oh dispen Di Pasanggiri. oh Organisasina eta mah Pak. muhun da geuning Bapak teu nampi serat na geuning ka ayeuna teh geuningnya Jang dea teh ka mana ieu Alpakeun we Pak. Ini teh angga dea mah nuju Pasanggiri saurna teh. Ki sanes tujuh futsal ka abi mah lomba. dah Nah jadi benten-bentennya. tos ieu we Bapak mah tos percanten ka ketua kelas Jang Diki berarti keur dispen nya mun kos Bapak dispen. Muhun saur wakasek mah nuju dispen saurna nuju Pasanggiri Bapak. Mugia uihna kenging piala nu agung pisan gitu nya. Amin. Supaya SMP urang teh terkenal gitu. Nuhun atuh satacana ieu cik. Ieu teh urang kan ayeuna kerjomnya. Ai kamari teh kan di anjeun sadaya pamaget sareng istri pasihan kuota ti sakola 30 giga. Masih aya keneh kan? Aya Bapak. Aya Pak Kening. Iya tuh Jang Diki ka manakeun? Nga YouTube. Mobile Legend di kimata Pak. Angger dah si eta kitu. Mun tiasa satacana kan urang ieu sabaraha jam ka payun teh urang dina kelas Zoom meeting Bapak gitu nya. Urang ngangge kuota mun aya mah internet
kawipi ngawipi heula aja pindah heula ka ditu ngawipi 3.000 deh kadar ge manya deh murah 3.000 mah sian suruh dihabiskeun aku karena Mobile Legend jang diki aya anjeun kumaha kayak dikintun cobi orang tos lebetnya jantan kieu minggon ayeuna teh urang kaleresan lebet karena materi drama kitu nya. Cobi kayak ku Bapak di share screen ya materi ngeunaan dramana. Nah, terus muncul ieu teh sadaya. Ayeuna Pak, iya Pak. Iya Pak. Nah, tadi mah poek kitu nya. Iya Pak. Nya siga hate Bapak keur poek kamari teh. Duh, Aduh Bapak curhat. Bapak curhat geuning. Ya, sakedik mah curhat atuh ka kelas 9. Dari PPL tuh Pak. Oh, nah orang lebet akhirnya karena materi drama. Saat acana lebet karena materi drama, minggon kamari teh orang tos ngabahas naon sih gitu. Labungan samemehna orang ngabahas naon. Ayeuna masih inget teh, cik. Ayeuna masih inget labungan kamari orang ngabahas ngeunaan naon? Diantara Pak. Cah geuning ayeuna jang angga masih kene inget biantara minggu kamari teh urang ngabahas ngeunaan biantara. Aya biantara teh naon cenah? Aya nu hafal cingacung ditambahan nilai ku Bapak. Pidato abdi Pak, abdi Pak. Saha heula ieu teh saha heula. Erwita tuh Pak. Ya abdi atos tadi. Abdi Pak, abdi. Homsit Iya lah, tuh Pak. saha. Erwita tuh. Atas satu cok cikut Neng Erwita. Saur abdi mah Pak. Di antara teh pidato teh nya Pak, anu nyarita dihareupeun balarea geuning Pak. Nyarita dihareupeun balarea pikeun informasi anu sifatna teh penting. Kitu kan Pak sanes? Laras eta laras pisan. Ditambihan atunya nilainya 10, nu lain mah 80. Payahna. Nuhun Bapak. Tambihanna sakedik. Sip. Oke, satacana orang lebet deui ka dieu tah. Iya orang ayeuna refleksi nanya karena minggon kamari. Naon sih hari arti biantara teh cik aya nu apal teh? Tadi Erwitan tos, cik nu lain. Abi we panya. Mangga cik Desti, Neng Desti teh. Di antara teh nyarita dihareupeun balarea kitu Pak. Nyarita dihareupeun balarea. Nya leres soalna upami urang teh nyaeta ngabiantarakeun ataupun masih informasi teh pasti dihareupeun balarea moal aya gitu urang misalnya hareupeun tembok diantara moal aya kayak di balarea Abi gitu. yang ngawaler Bapak Wios. Ih mangga gelis. Sok. Biantaranya eta salah sahiji kaparigelan nyarita dihareupeun balarea pikeun nepikeun maksud jeung tujuan janten teu nyarita hungkul minten bapaknya aya maksud pengintennya Pak kitu sanes Pak. Laras pisan eta aslina. Soalnya kan urang bade nepikeun naon sih nalika urang biantara contohna misalna ngeunaan 17 Agustus berarti urang naon teh aya maksud nu erek ditepikeun saperti kitu. Leres. Cik urang nu kadua naon bae sih aya padi ka biantara teh aya nu tepang teh cik aya nu masih emut kana padi ka biantara. Mangga cobi Abdi Pak. Mangga jang cok jang angga Padi ka biantara teh aya sabaraha topik biantara eta sanes terus teh naon deui nya nyusun rangkai nyiapkeun fisik jeung mental anu hade gitu Pak. Ahi deui hiji deui aduh naonnya Pak hilap dia abdi Pak. Cik. Nyusun naskah Bapak. Nah, leres Neng Ade. Biasaan bae geuning Neng Ade mah sok maca hugan. Abi mah atri Bapak. Neng Atri, aduh teka tinggal ieu.
cik coba rada dibukain. Oh iya, terus atur nuhun yang atur terus ditambihan teh geuning. Ieu wangunan diantara dihareupeun balarea pikeun maksud jeung tujuan. Tos tadi tos dibahas ngeunaan wangunan diantara cik cabe urang ka dieu lajengkeun sedap ieu di layar bapana aya katutupan ku kontrol ieu nuka kompetensi dasar dina diantara urang ayeuna lebetnya karena materi diantara urang lebet kompetensi dasar yaitu kayaknya 4.5 menampilkan adegan drama dengan memperhatikan penghayatan ekspresi gestur dan lagu kalimat yang tepat. Tersedia aya indikator pencapaian kompetensi kan ya yang membuat naskah drama sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah kayak orang bakalan maluruh ngeunaan menampilkan adegan drama dengan memperhatikan penghayatan, ekspresi, gestur, dan lagu kalimat yang tepat. Orang bakalan musor karena anu ka 45.2. Cobi orang lajeng nyata jadi aya nunamina tujuan pembelajaran pertemuan. Jadi kayak di dia itu tujuan pembelajaran di pertemuan orang. Peserta didik secara bersama-sama dengan kelompoknya berlatih drama dan secara bergiliran menampilkan drama di depan kelas dengan memperhatikan penghayatan, ekspresi, gestur, dan lagu kalimat yang tepat dan percaya diri. Nah, anjen sadayang kayak di dia, orang belajar nyata nampilkan isi drama gitu. Jadi kayak aya sabaraha siswa anu ngadamel kelompok kayak didinya orang belajar nampilkan drama teh gitu. Lajeng kayak sekedap heula ieu teh nya eta sekedap apa lajeng kana nu drama. Jadi lajeng di nu drama ieu orang lebat karena materinya nyata materi drama. Kayak Bapak di-share heula ieu teh salah sawios contoh ngeunaan drama. Aja salah sawios contoh drama Sunda. Ieu mau loba pisan eta 28 menit cuman orang ke dia ningali ieu nu namina orang ningali sapintas nyata ngeunaan prolog, dialog sareng epilog. Oke, sampai sana. Recording stopped. Tepangkeun kuring teh reng-rengan di kelompok hiji kelas 5A rek magelankeun Nah, hiji. ya di dieu teh namina teh prolog. Prolog teh nyata carita ti awal. Jadi bubuka heula ngeunaan drama teh naon sih? Eta ieu namina teh prolog. Jadi ngabuka dina eusi drama gitu prolog teh. Keun kainget ngabuka dina eusi drama. Ieu teh disebatna nu ngobrol ieu teh disebatna dialog. Nah, dialog teh nyata ngobrol antara dua orang atau lebih leuwih gitu. Jadi dialog. Jadi ngobrol sareng nu lain. Masyarakat Indonesia. Lajeng nyata orang contohna Bila hitam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekedap. Amanahna teh urang salaku jalma nalika ngalakukeun hiji kegiatan. Eta disebatna teh nyata epilog. Jadi epilog teh salah sawiosna anu nutup seluruh acara drama teh. Karena menurutkan etimologi, orang dibahas sasarangan. Oke. Coba tingali. Iya. Terus muncul, iya teh. Pak. Terus. Pak. Jadi orang materi sakedik di akhir orang praktek ngeunaan drama Sirung Pajajaran gitu. Nyata drama pendek Sirung Pajajaran. Cobi jangan dikit. Cobi dibaca naon teh cenah naon teh. Nurutkeun etimologina kecap drama teh asalna tina basa Yunani nyaeta tina kecap drama
anu hartina gerak numutkeun Gerak. asmara. Laras pisan. Jadi di mana-mana nu namina drama teh nyata gerak. Coba misalnya kieu. Anjeun erek drama mung saukur anjeun teh ngalamun gitu kicing we kieu. Sambetem eta salah sawios drama sanes. Ayo hafal. Sanes meureun Pak. Sanes. Sanes kami mindel wae mah meureun nya. Jadi unsur dina drama teh aya dialog jeung aya gerak. Geuning aya dina YouTube harita nu keur viral. Jadi budak teh viral nepi ka sabaraha puluh juta viewer eta ngan saukur kieu bae melamun 5 jam cenah per kieu bae. Nah, eta salah sawios drama sanes. Sanes Pak. Sanes pada teu ngalakukeun naon nya. Nah, luras pisan. Upami eta mah disebatna teh nyata perform art gitu. Jadi perform art teh nyata salah sawios anjeunna ngalakukeun hiji perform tapi anu ngagunakeun di lingkunganna gitu. Nah, perform art namanya. Sanes drama. Drama mah pokoknya aya unsur gerak jeung aya unsur kekecapan. Nah, saпрос gitu. Lajeng Nah, ieu materi drama. Ieu nu aku urang dibahas minggu ayeuna materi drama nyata aya unsur-unsur drama, terus aya struktur drama, aya bag-bagan drama, aya dumasarkan sifatna, aya midangkeun drama, aya aspek supra sek mental. Berarti masih serem banget kan ya? Satacana karena materi cik orang rada di repress nya. Anjeun apal teu nu namina tebak-tebakan? Tebak-tebakan naon Pak? Maha Bahkan naon Bapak. teka-teki silang gitu TTS Pak. Anes, kayak misalnya lamun misalnya cek bapak nyarios batok berarti kelapa, lamun bapak nyarios botak berarti kepala. Oke, iya orang mikir ngeunaan fokus diri, ngeunaan imajinasi diri gitu. Sami sareng ngeunaan drama. Botak batok, lamun botak kepala, lamun batok kelapa. Oke? Nah, bapak nu nu nyarios botak misalnya bapak coba bapak teh. Diki langsung batok berarti kelapa. Lamun Kelapa. nah, gitu. Jawabnya gitu. Oke nya? Siap ya? Kurang repress lah. Ice breaking namina teh. Ice breaking namina. Nah, siapnya. Botak Erwita. Masaka Bapak. Oke, lajeng botak. Batok angga. Angga menuju ka Jamban teu. Oh iya. Omongan Pak. Angga nuju ka Jamban. Lah, atuh kayak cuk lain. Sakali dinya sakali orang terakhir. Botak. Atri. Kelapa. Sip. Nah sih, kok nyandakna ya tak botak jeung batok terus sanes mastaka sareng kapa. Jadi kalau misalnya kan botak batok terus kepala kelapa, nah eta nu kata-kata atau kan hapi kecap-kecapan ieu nu bikin lieur nu lain gitu. Punten Bapak abi lepat tadi teh. Supaya fokus. Siap. Lanjut. Lah, lajengkeun orang kana unsur-unsur drama. Dina drama eta aya ngandung unsur-unsur drama. Aya pertelaan pelaku, aya babak jeung adegan, aya candraan atawa awal babak, aya paguneman, aya prolog jeung epilog gitu. Pertelaan pelaku nyata bisa disebutkan
ngaran jeung keterangan ngeunaan pelaku. Misal contoh lajang hiji, lajang dua, bujang hiji, bujang dua, eta nu namina pertelaan pelaku. Jadi maksudna palaku-palaku nu aya dina eta drama, eta pertelaan pelaku. Upami babak nyata dibagi-bagi. Contoh misal babak awal nyata tentang awal babak, terus babak tengah, terus babak akhir, eta babak. Upami candraan, ieu sapertos nyata latar atau napi setting, atau napi tempat, atau napi waktu. Upami nu lajeng nyata nu D upami paguneman nyata kalimah silih tempas gitu antara pelaku hiji jeung pelaku dua gitu. Prolog jeung epilog mah bisa disebutna awal jeung akhir atau napi disebut pamuka jeung panutup hiji drama. Urang lajengkeun heula soalna ieu geuning kedap deui bad istirahat sakedapnya. Bad istirahat sakedap deui urang dilajengkeun heula. Nah, ieu struktur drama nu tadi tos dibahas teh nu keur awal aya namina prolog, dialog jeung epilog. Prolog nyata bubuka drama, keinget prolog bubuka drama. Dialog nyata omongan silih tempas antara palaku hiji jeung palaku lain. Epilog nyata panutup drama. Kainget ya nu tilu ieu awaskeun. Lajang nyata di dia bag-bagan drama. Nah, bag-bagan drama dina bag-bagan drama itu aya 4. Aya drama rakyat, drama modern, aya drama klasik, jeung gending karesmen. Nah, bapak diputer cuman diputer ieu teh henteu loba pisan. Mung saukur contoh nawe eta kadap mana ieu teh lompatna ka mana. Nah, tos muncul. Lamun dicatekan ulah ieu teh ngumpul tos. Nah, ieu teh disebutna drama rakyat atau napi biasa disebutna long share. tenan sareng becana. Jadi Margi abdi butuh kanggo mayang leuwih karena naon teh percakapan pribadi gitu. Jadi percakapan ngeunaan keseharian gitu. hutang tilas Ieu namina teh long share. sia. Tiasa wae. Namun upami teu aya becana, nah abdi kedah narik penumpang kangge naon? Nah kedah digagandong. Nah kinten-kinten Eta contoh nu kahiji. Kayak minggu enjing urang bahas deui ngeunaan eta. Terus nu kadua nyata drama modern. Sekedap nu kadua drama modernnya. Urang muka contoh drama modern. Anjeun hafal ieu film Dilan? Terang Pak. Terang atuh Pak. Pak. Milea. Oh, hun eta si Melea atau napi Milea namina. Milea Pak. Tina novel Pidiban. Milea. Gentos namina teteh kan. Melea namina masa nama hun. Anu cenah jeung Dilan tina cek si Dilan teh. Aku ramal kamu kita akan ketemu di kantin sebelah sekolah cenah gitu kan. Ya. Lu pas naik ieu teh non teh ngadorong sepeda si Dilan teh sepeda Ponix. Nah eta kan. Ieu nu kaduana ieu urang nempo nu kadua. Kayak sekadap ngeunaan materi anu kibe minggu enjing ku Bapak diputer sadaya ngeunaan drama rakyat modern klasik jeung gending karesmen eta popul jeung anjeun sadaya nya. Ieu tos muncul nu ieu nu ngeunaan materi drama. Acan Pak. Tacanya. Tah Bapak di-sharekeun deui. Munculnya lajeng nyata nu dumasarkan sifatna aya tragedi, komedi, melodrama, farfetch. Tragedi mah nya nu sedih-sedih, komedi mah biasa nu seneng-seneng, segala komeng segala rupa. Aduh. Terus melodrama mah biasana nu bikin cerik. Siga nu ayeuna nu anyar geuning Miracle on Child nomor 7 cenah. Farfetch ieu leuwih karena siga tadi nyata siga long share. Terus
Midangkeun drama dinaminakeun drama aya dialog, monolog, mimik, gerak, anggota awak. Lanjeng heula manawi kedap deui minggu enjingnya orang minggu enjing Bapak janji orang cuang ngadamel cuang ningali full ngeunaan drama babagan drama jeung orang ngadamel dramana. Ya aspek supra segmental aya lafal, aya intonasi, aya nada jeung aya ekspresi. Terus nah, iya tadi nama orang yang membahas ngeunaan aki-aki. Jadi aki-aki itu kan suarana orang misalnya ya jadi suara aki-aki, aduh kumaha atuh jang, tah gitu. Jadi disesuaikan suara gitu. Nah, upami ibu-ibu kan, aduh anakin kemana yuk, ambu milarian terus gitu. Nah dia budak petik atau napi ipin-ipin, contohnya ipin-ipin, misal, maneh mah geningan, atau kurang kebagian 1000, mana ge 1000. Nah gitu. Tunaan awewe jeung lalaki mah ieu nyesuaikeun suara urang. Jadi misalnya lalaki suarana nu ngebas, awewe suarana tenor gitu, sapertos gitu. Lajeng nyata urang kana drama Sirung Pajajaran. Tadi drama Sirung Pajajaran tos di-scan atau sih teh? Atos Pak eta mah. Atau kieu tuh supaya orang gampil. Tah di kieu bae nya. Terus muncul Sirung Pajajaran. Atos muncul? Tak acan Pak, teksna nya. Mohon teksna. Tak acan. Acan. Berarti kudu di stop full gitunya dina ieu mah. Iya. Urang cuang ngadamel ieu na menawi. Terus muncul ya mana sih? Nah, ieu tah. Nah, ieu terus muncul. Iya Pak, loading. Cobi ingat. Atas. Ya, ingat-ingat. Ya, engke dibagi ngeunaan bujang, terus bujang hiji, bujang dua, bujang tilu, lajang hiji, lajang dua nya. Urang ayeuna bujang hiji, coba ke ditulis. Punten ka Neng Desti selaku sekretaris ditulisnya nu bujang hiji, bujang dua, bujang tilu ke saha. Mangga Bapak. Oh, punten geus. Terus ya urang coba bujang hiji. Ayo bujang hiji. Deti salaku bujang hiji berarti suarana jadi lalaki wayahna kan. Atau bujang hiji. Terus nu kadua teh nyata dia nuju ieu nya nuju lomba ke janten ke. Ya lomba ke janten. Kurang cek deui. Ibu bujang dua. Desti. Desti jadi bujang dua. Lanjut deui. Ieu urang bujang tilu. Bujang tilu teh nyaeta Ade. Ade wayahna jadi pemeran bujang tilu. Terus ieu lajang nyaeta lajang hiji. Lajang hiji teh nyaeta dia di bae nya ke deana atuh dihapus gitu supaya deana teu ka ieu. Enggak. Nah, ieu bujang ayeuna lajang hiji. Lajang hiji ku ade entos atau kieu lajang hiji ku Angga, lajang dua ku Diki gitunya. Lajang hiji ku Angga, lajang dua ku Diki. Cik kurang sasarengan orang ayeuna kana contoh ngidangkeun drama. Kan pakai mimik mukanya, mimik banget teh nyata bangetna lamun keur serem-serem, keur sedih-sedih, keur serius-serius gitu nya. Nah, Bapak kayak mau bagian ieu. Ingat tadi kebagianna kumaha. Cobi urang sasarengan. ABC jadi bujang duanya apanya? Lajang. Janten Di bujang hiji Diki. Oh. Dari Abi seberapa?
lajang hiji gitu. Jadi itu kabalik bujang tekan lalaki lajang teh istri harus sama. Ampun. Atuh abi jadi istri Bapak. Mohon. Abi jadi bujang, Pak. Nah, jadi kan suara bujang kan kudu halo jeung itu gitu jadi suara digedekeunnya punten eta ka istri terus Kena agem. ka jang angga jeung jang diki kudu suarana dilemes lemah lembutkeun gitu. Bapak ayeuna buka. Gitu. Sok ayeuna Bapak mulainya ayeuna buka. Sanggeus karaton Pulasari Pandeglang. Kaciliking ku Wadia Balan. Surasosa Banten. Benteng Pamungkas Pajajaran ditungtung kulon runtag. Rahiat bubar katawuran, sewang-sewang nyelamatkeun diri. Sababaraha pamuda welasan tahun ting kuniang tina panyalindungan. Paduk paran hanjuang maranehna. Pamuda leungiteun harepan kahirupan. Mangga bujang hiji. Jeung itu si lalatu tilbah karaton teu parem-parem. Loh, daya Pulasari tang tugas jadi ruhak. Bapak kuring tiwas katirup panah lebah dadana indung ketinggang tihang karaton nepi ka henteu adi-adi teuing kumaha nasibna. Si lalatu kah beuki ngalobaan. Seuneu, eueuh, seuneu deui bae. Tang tugas ngalentab ka imah kuring. Hayam sakandang kabeh geheng jadi ruhak. Mangkaning menang ngingu ti anakna keneh. Leungit ge tangtu kabeulem. Di mana kuring dahar? Iya beteng perih. Lapar. Karunya teuing ieu aya keneh bongborosan lumayan keur ganjal beuteung. Geus 2 poe ngan ngadahar anu karieu. Iraha atuh urang teh bakal manggih sangu. Wayahna we atuh Lur, batan puijit murilit kitu mah keun sugan engke di pangungsian sejen urang manggih bebetian. Bebetian anu kumaha deui. Tangtu dilem kemana bae oge geus teu nyesa. Nu puguh mah urang bakal paeh kalaparan. Ngeletikan si lalatu teh ayeuna mah ngan bae taya hartina urang moal bisa balik deui ka dayeuh Pulasari. Bangke sinatria pas lengkrah getih ngabayah meseuhan jukut meseuhan tegalan. Bapak kuring duh Bapak. Mungpeung simpe ayo urang miang deui. Miang ka mana? Neangan tempat nu leuwih aman. Jangan enggak? Lajang hiji. Nya bari sakalian neangan lembur nu rea keneh dahareunana. Sarupaning kadaharan tong tuna ge geus dirampas ku musuh. Tuhnya meneng cicing bae di dieu bari ngadago anu ngaliwat. Rek naon? Rek menta da bawaanana nya sugan we atuh. Montong. Nah, Tereuh Pajajaran mah tara kumawani ngarebut banda batur. alah, dia masuk kadigung keur kalaparan kieu mah. Kumaha we atuh carana batan kudu paeh teu pepuguh mah. Nya Nyai, kitu lain. Ih, teuing atuh. Bener. Indung leungit Bapak musnah. Teu dulu teu baraya kuring mah hayang keneh hirup. Kabeh ge harayang keneh hirup tapi loba keneh cara sejen pikeun ngeusian beuteung mah. Kasihan ku tanah. Nya ari beuki mah pek bae. Ari geus kudu dieusian ku naon ieu beuteung teh?
Yeuh, Nyai, apaan cek pati krama ge loba raja nu tatapa nahan lapar mang bulan-bulan sangkan dirina sakti mandraguna teterak ku tembok ketumbak teterak ku ruruhit jamparing teterak ku Bohong! Gening bapak kuring geno geto tatapa dirampuk kuat diabalan Surasowan Banten mah tetep wae paeh. paeh mah lain urusan bapak maneh tapi urusan hiang tunggal. Nah, maneh masuk kokolot begong. Kawas nu ngarti wae. Ah nya ngarti we dah sok ngadengikeun papatah kolot. Manasina maneh nu diurusanan teh ngandahareun bae. Atuh jalma teu dahar mah bakal paeh. Paeh teh lain ngan ukur teu dahar hungkul. Teu bisa. Nu pasti teu dahar mah tangtu paeh. Paeh. Wow. Teu kitu buktina bapa maneh nu kasohor beuki dahar tara kekurangan dahareun buktina ku musuh mah bisa paeh. Meureun we bapak kuring keur Cileureun, musuh teu kanyahoan datangna. Lain puguh paeh nage keur jaga lawang saketeng keur nundutan nu rampus mah puguh oge sok beuki hees. Mana ngahina ka bapak dewek? Da kitu buktina. Bukti kumaha? Ceuk saha? Hah? Ceuk beja. Ulah sadenge-dengena. Komo bapak maneh mah paeh nage leuwih hina. Hina kumaha? Apan? Katiruk panahna ge basakeun. Oh, gelajeng. Apan? Katiruk panahna ge basakeun ngising dina rungkul. Ngahina sia ka dewek. Mane nu ngahina mah? Mane. Si Pakula kasadayana. Hebat pisan. Mani bukan gitulah. Apa istirahat, Bapak? Atos mel, Pak. Aduh. Istirahat Pak, bikin lapar yang Aduh, atur nuhun satacana ya. Tos urang sampai sakieu kalau resan ieu jam tos bel tah kadangnya belna minggu enjing ku Bapa diputer deui ngeunaan contoh drama rakyat jeung drama satacana jeung anjeun sadaya kudu nyi kieu anjeun sadaya nyin kelompok bagi dua kelompok. Tina dua kelompok eta engke ngadamel drama tapi divideokeun kintun ka Bapak kana YouTube SMP-keun supaya terkenal viral. Atur nuhun satacana gitu. Bila ibu sambil hak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak.